Punten sedikit cerita tentang ngajarkeun motornya. Panti heula teh ieu kieu caritana teh ngajarkeun babaturan naik motor, cenanya diajar motor. Tah si motorna teh gigian. Maklum lah motor bebek. Pan gigian mah gigina teh 1, 2, 3, 4 gitunya. Di lempeng mah bener 1, 2 imah dibonceng we. Bari ngajarkeun. Ari pas manggih tanyakan tah si gigi teh gigi 3. Cek dia teh turunkeun kana nomor 1 atawa kana nomor 2 ameh naik. Siap, cuman teh truk katukangkeun. Nah, gerungkeun engse dioperkeun can teh geus senang geus kana nomor 2. Nah, cenah teh engse katukangkeun. Tapi ngurung keneh ari pas ditinggali ka handap. Si goreng teh lain gigi standar nu kahandapkeun teh. Urang teh eta teh kumaha tingali eta teh lain gigi standar. Wah, tidinya untung teu cilaka oge. Meureun heula pokona mah ngarok heula we cicing bari dipopotahan deui. Sakitu pokona mah.